Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rintorena dari 12 MIPA 1 akan membacakan sebuah pidato atau biantara dalam bahasa Sunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji sareng syukur urang sanggakeun ka Allah Subhanahu wa taala anu Maha Agung. Dina dinten ieu urang tiasa ngariung patepung laung patepang wajah. Salawat sareng salam mugi tetep ngocor ka kanjengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sareng ka kaluargina katut ka para sahabatna anu gaduh kamuliaan. Teu hilap ka sadaya umatna. Amin. Hadirin anu dipika hormat, beriman kana kodo sareng kodar jeung saeur ngandung manfaat di antarana nyaeta nguatkeun keimanan jeung katakwaan. Bisa nyadarkan saeuyana sagala perkara anu kajadian eta tos diatur ku Allah Subhanahu wa taala. Ayana kodo sareng kodar bisa numbuhkeun kateguhan hate jeung kesabaran sabab musibah atawa rintangan nu diharepan eta ngarupakeun ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi henteu aya hiji makhluk nu bisa ngarubah ketetapan ti Allah Subhanahu wa taala. Hiji jalmi moal bisa ngelak ketetapan Allah sanajan manehna nyamuni. Iman kana kodo sareng kodar bisa numbuhkeun nikmat ti Allah Subhanahu wa taala. Sareng bisa ngadorong pikeun terus ngucapkeun syukur ka Allah Subhanahu wa taala. Umpami usaha tiasa untung sabab sadar yen kauntungan ngarupakeun karunia ti Allah Subhanahu wa taala. Keimanan kana kodor sareng kodar bisa ngadorong kanggo tegar, sabar, jeung henteu putus asa. Sareng umpami urang menang musibah, jadi bacaan anu kudu urang ucapkeun nyaeta bacaan istirja anu hartosna saenyana sagala sesuatu anu gaduh Allah Subhanahu wa taala sareng saenyana nyan Allah urang sadaya mulih. Sakian heula ti abdi umpami aya cariosan anu marehna di hate abdi nuhun dihampunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.